Nah, atuh ieu teh. Ayo tong gede angin teh. Balak deui aing. Ayo we sasapu teh tanggal teu isuk eureun aing. Nah. Isuk aing sasapu we ieu. Eureun hayu we sasapu. Kuy adi gede angin teh. Eureun barala deui. Keur naon? Anu sasapu we ditinggalikeun teh tadi kegiatan pan barala teu resep pacirina teu enak. Saha anu ngabala atuh? Lain saha nu ngabala pan ieu keur gede angin tah tatangkalan dadaunan rag-ragan. Nah saha atuh nu melak tatangkalan di dieu jadi we manurag ka ditu daun. Ya aing atuh nu melak nama lah. Berarti salah saha? Teu salah. Nya salama umur nu melakna. Nya heueuh atuh pan ayeuna arah gara-gara daunna marurag ka dieu jadi barala. Nya tuh wajar we aing aral saat itu. Heueuh pan nu melak teh saha? Gawekeun ka di dinya atuh sing aing aral oge. Kumaha aing? Antong arah adat-adatan atuh mah arek keluar pangkana. Lain ngomong-ngomong. Lah nyok lah ngomong-ngomong lah. Lain buka korek teh. Korek yang mana tuh? Nya atuh jang udud piraku jangan duruk akar huntu. Ngeganggu aja jadi memang. Lain ngeganggu cuma ngabadega. Atuh tongokan antung. Nah, atuh deui udud teh sakalian atuh da piraku urang teh nya korek ieu gua sok aneh. Kan meureungan kudu jeung ududna. Nah korek gua jang naon? Cek aing minta udud emang ulah basa-basi nginjem paneker segala rupa tuh. Panen naon oge meureun urang teh kudu malapah gedang ngawangkong teh ulah langsung kana intina da. Nanaon oge. Ngarungsingkeun di dinya mah. Oh kudu teh sabatang. Tah. Besok tulikeun we mah ieu. Ah paneker we ieu aing dulu kan ieu. Oh atuh. Tetap telepon mau ka diseunit ku dek. Ketua menunggus beres kain gede paneker yang dipake ieu. Oh kain jeung heula. Oh ganggu wae dasar kai warnet. Mang. Naon deui atuh pan geus nginjem paneker geus udud deui aya dibere. Urang teh kan poho eueuh can nyamungan urang teh kan hajat. Ya teu karep teuing mang na ka aing. Lain karep teuing daerah atuh teu nyamungan sok. Ya sabodo teuing era-era di dinya apa urusannya dengan aing? Hah? Di dinya teh meureun jeung urang teh best friend pira. Lah ada best friend di mana? Ka era urang, ka era Maknur oge. Teu karep teuing aing era di dinya mah aing teu ilu-ilu era aing sabodo teuing. Sulungan atuh mah ngecok urang 50 we. Dinya mah aya pangabutuh siga nu ngajak ribut lah horea mah ngabantuan aing. Teu ngajak ribut urang mah. Horea mah. Walah. 50.000 tapi jangan nyamungan hungkul. Jangan nyamungan. Oh, sagala rupana ai kai barnet geus ududna geus korekna. Pinjem duit deui we. Teu ngeclok ieu mah leung nginjem. Allahu akbar teuing. Anda butuh berapa, Em? 100 we. 50. Oh, tuh sabaraha we dibereuna tuh 50 nya. Tuh da duitna ge 100-an nih, 100 we tuh. Geus pulangan 50 ka dieu. Kemana we? Kadang nyamungan kurang 50 le. Oh berarti keng beres nyamungan kurang pembelanganna dibikinnya. Oh iya itu aja. Nuhun heula ieu. Bodol, ngaganggu jeung segala rupa nginjem duit, nginjem paneker, minta udud. Waduk sia. Ngaganggu aing wae. Dasar bae warnet. Naon deui? Lain lamun nyamungan 50.000 gue ramanya. Ini karap teuing atuh sabodo teuing kumaha teh di dinya nyamunganna sabaraha? Ai urang apan biasana sok jeung beas geuningan ditumpangkan ku duit 50.000 beas we 2 liter mah gitu. Geus we kabeh atuh bikeun 100. Menurut teh jang-jang jinjing urang era pan. Atuh butuhna naon atuh sok we langsung kana pokok deh nginjem duit ka aing kumaha. Lain boga beas teh tuh 2 liter mah. Allahu akbar pan aing teh boga beas. Geus sia meuli deui ya. Oh, geus terus itu meuli mapur mah. Arek mapur mah. Arek Rujit teuing kok aing nguli sliding. Kunyuk. Mang. Naon deui wae ngomong wae we rujit aing. Lain ke heula ieu mah urang bikin korek. Wah, urus aing urus kata we. Musing teh tadi aing teh beres-beres ge digawe. Nah saya itu nyelan tihang di dia tuh deh dasar bulu sengklek dasar panet aing ngasarareun ini kan di tepan proyek ieu jangan ngomong jatuh aing buka tabungan 18M kudu ngarit keneh mah
Sesuai pada makulikeun ke batur lah. Asli. Kebenaran mana aya di dia gini. Nek naon atuh nenengan urang. Pan biasa dek atuh wayah kieu meureunan waktu ngopi rek mata cai tadi nama. Nah kumaha pan urang meureun ka kebon teh mau termos mah nek menta cai. Kan bae lah aya tomater. Lain urang aya nu penting ge mah ya. Naon? Lain urang teh bieu teh ningali Mang Nur keur ngahuhulang we, kitu Mang Nur teh karunya ku urang teh disampeurkeun. Mang Nur cek urang teh kunaon? Nya teh keur sardis cenah Mang Waret. Sedih kunaon cek dek teh. Heueuh cenah rek nyamungan. Teu boga duit pisan sabarak-barak acan. Urang teh karunya. Ayeuna di mana ayeuna? Wah, aya di pipir imahna. Teu bere inyeum. Nyata kieu lamun urang boga duit mah urang dibere inyeum. Manepan boga tabungan 18 M lilin. Aya. Tah lamun aya mah urang nginyeum we 200.000. Makeun bae mah bayareun urang we. Urang karunya ka Mang Nur. Meureun urang kacoceng di wae meureunna. Atuh da 200.000 mah kungsi lila ke meureunnan kabalikeun deui. Tuh wayahna we. Karunya orang Mang Nur nyamungan cenah teu boga duit pisan. Pe kade engke bayar engke. Heeh keun bae ke teu dibayar ku Mang Nur ku dewek. Tapi engke tagih we ka Mang Nur oge. Bisi dek can boga mah. Oh iya tuh ya. Karunya dek ngahulang wae. Pour ka ieu ka sibat. Heuh cuk teh grabe. Heuh nya nuhun nya. Heeh sami. Parupa aing jelema teh lah. Kok aing boga tabungan 18 M teh geus kacoceng deui meureunnan 200.000. Ah aing. Kumaha tuh ya. Salalalalalalala. Punten. Apa jelema teh? Aya buruk aya maneh. Hampura teu katingali atuh da. Hampir aku teu katingali sakitu gede kieu. Besukan teh tunggu. Keur naon di dinya ya? Keur ngarit. Cik punten atuh sing aya ka sofana. Pan teh kadeuleh ku aing minta hampura ka di dinya teu kaciri ku aing teh. Goblok pangabutuh mah ka urang-urang keneh. What? Har. Pangabutuh naon aing ka di dinya? Tadi Mang Barnet liwat ka dieu. Cenah pinjem duit jeung Mang Nur. Saha? Mang Barnet. Aya ge kai Barnet pinjem duit ka aing ieu cia teh. Nginjem kumaha? Pan bieu teh liwat jalan dieu nginjem. Cenah majarkeun teh Mang Nur cenah karunya ulang-ulang. Ulang-ulang kumaha? Tadi aing keur sasapu di karang aing, datang kai Barnet. Nginjem duit cenah bejana nyambungan cenah teu gablok duit ka aing. Meni meminta memohon-mohon ka aing eta kai Barnet eta. Ah, pokoknya tayang nyaho bayar ayeuna. Da ngomongna kok Kang Nur rek nginjem duit cenah. Mang Nur kumaha? Aing nu diinjeman ku Mang Barnet. Ai didinya kalah nagih ka aing. Tayang nyaho. Da tadi ngomongna Mang Barnet teh, kita Mang Nur cenah matak teh bayarna ka Mang Nur. Tayang nyaho kumaha? Sidik aing diinjem duit ku Mang Barnet. Didinya rek ka aing bermasalah jeung aing ha. Ngomongna kitu teh tadi. Ngomongna kitu kumaha? Aing diinjeman duit ku Mang Barnet. Ai dia kalah rek nagih ka aing. Hayang naon jeung aing ha? Bisa tuh cicingkeun tas suluna. Bener mah hayu urang tangan Mang Barnet atuh. Hari hiap cek aing oge. Hayu tuh. Hayu ka aing ngagih duit ka aing teh rumah sang nginjem ka didinya. Hayu. Nanti heula. Ah. Seger anjir. Wah, cewa. Oh, manis kun teh. Nyapir. Naon mereka dieu di ah. Jangkar kehet sem. Wah, hebat tuh. Ah, jajan mah. Warung itu kau atur keur di warung teh sia. Mana ameh? Sing kira-kira atuh slebe mah nya kudu kabeh sia teh rek ngarampok aing. Saat butuhna jajan mah tuh. Hah? Saat butuhna jajan mah. Oh. Jangkar kehet. Sae. Non maksudna ka aing ngajual ngaran aing, bejana di dirinya ka aing nginjem dititang nginjem duit ka Mang iya. Tadi ngomongna kitu. Nginjem duit cenah jam Nur cenah. Tanyakan tah, manehna kalah nginjem duit ka aing pan. Urang pan teh seorang nginjem duit 50 ya, geus. 50 kumaha? Napa 200 nginjem duit ka aing? 50 urang nginjem oge. 200. Mimiti 50 balik deui. Nginjem deui ka aing teh 100 jadi 200 didinya teh ka aing nginjem duit teh. Kadieun ah. Tah, cek. Heula atuh Pak. Kira-kira kumaha pan ieu mah duit aing. Pan tadi nginjem ka urang oge. Eta mah urusan didinya jeung Mang Barnet, ieu mah pertama na nginjem duit ka aing 200. Kumaha aing nya teh? Kumaha karep teuing, penting duit aing balik ka aing.
HP kan kudu Ah, 200. 200 heula. 200.